Sok. Punten, punten, naha meuni subungki. Mangga, saha eta di luar? Piraku meuni teu wawuh kana sora. Geuning engkang, bade naon ka dieu engkang? Kapan ayeuna mah geus lain-lainna deui engkang? Isin ku tatangga bisi dipajakeun itu ieu teh. Nyeta akang teh salami patebing sareng aneng teh teu karena hate. Tuh tingali awak oge ngorotan da eta atuh mikiran wae neng. Ieu engkang, abdi mah teu kedah dipikiran. Mangga wae bade milari dinu sanes makan. Tong kitu. Abdi mah ridho pisan kang. Nah aja akang teh dongkap ka dieu teh. Aya pisang ngemen penting pisan. Yeuh geura. Kumaha tukang aya pisang ngemenaon kang? Cik atuh, cik kumaha kang? Ieu geura urang carioskeun nya neng. Balik deui. Nu kacida nyai akang teh asa kaduh. Ieu engkang, amun engkang gaduh pikir kitu, cik atuh sing Nyaah atuh piraku akang ngabohong. Ieu engkang dangukeun. Ulah ukur omong tapi kedah jeung buktosna kang. Nyaah nu matak akang sumping oge. Waduh pangoloan eta mah kang. Waduh kumaha. Kapan katinggal ku abdi akang sok lancalinci pagawean teh. Aduh lancalinci kumaha ai ente. Kieu geura yeuh neng. Cik kumaha atuh kang? Akang mah tara lancalinci neng Akang sumpah nyai. Geus sumpah deui wae kang pamali. Moal arek lancalinci deui. Can percaya abdi mah kang. Percaya atuh neng. Asalnya Kumaha kang? kersa dibalikan deui. Ari engkang teh kumaha ieu kang? Kapan ti kapungkur ge abdi mah alim? Ai eneng kapungkur mahnya akang teh rumaos ngajadikeun hate eneng. Hampura atuh ayeuna mah. Kapan akang teh geus arek pabalik pikir. Teu kang. Lalaki mah gawena teh ngan ngabohong. Moal atuh neng moal. Sakali deui alim abdi mah kang moal. Moal bohong. Cik gerak kieu kang dangukeun abdi kang. Sok alasan naon deui neng Da akang mah tara ngabohong. Abdi alim kang. Alim Mun engkang rek balik deui. piraku bade alim mah. Sok hoream kang. Hoream naonna neng. Sangasara sapa panjangana. Moal sangsara hayang motor jeung mobil ge dipangmeulikeun. Bareto ge engkang. Eta mah bareto. Abdi sok nyeri. Dusta eta mah cek batur we nganya-nyeri teh neng. Abdi moal engkang. Rek daek diruju deui. Yeuh neng ulah sieun ayeuna mah akang kabojo teh sok sono pisan.
sono abdi materang panguluan eta mah Kang teu ah Kang abdi mah moal ka ono jeung moal karayu sing percanten ka akang neng akang mah bager moal kawas can percaya Akang ai can aya bukti nama meni kepercayaan wae meni kudu dibuktikeun neng mah ah yeuh dangukeun kumaha deui atuh Kang cik sok kumaha Kang Kang ayeuna teh nya kupikeun aduh nyai kumaha deui Akang seebeteng akang teh umurilitan nyeri patuangan nyaan gitu eta teh nyaan ieu bisa jager kedah kumaha atuh Akang munyai nuju deui angger meuni keukeuh hengkang ieu hengkang lamun keukeuh hayang balik deui cing atuh cik babalik pikir sing percanten ka akang aduh akang maleres bakal pabalik pikir abdi masuk inget wae kapungkur ka abdi Kang mah basa iraha akang masuk api-api sok angger ada teh teu kapan ayeuna mah bade berubah akang teh ayeuna mah geus lain zamanna moal Kang teu percaya pokona mah kieu ye geurang cik coba kumaha deui atuh Kang kieu nya bareto mah nyai kumaha ai kapungkur bumbu lengan nya kumaha ya ayeuna ya Akang ayeuna kieu ayeuna mah nyai kumaha Kang kumaha akang rek balik bade ngarahul teh meuni murudul era atuh Kang ku tetangga tong era ku tetangga geura sing percanten ka akang yeuh nyai akang mah tara bohong tara wadul tara ngarahul akang abdi mah moal poho Kang basa harita akang teh meuni ngabentak abdi di pasar kabentak iraha sakitu geus lila meuni inget we yeuh Kang abdi teh da can pingku dangukeun gerak kieu ya ada ari ngabentak kieu aja kieu Kang kumaha sok neng abdi sumpah Kang alah abon meuni sumpah kieu arek balik deui raku neng sepuh abdi Kang apanan ngijinan nyarek mun abdi dirujuk akang mah teu percaya mun sepuh nyarek teh cik kumaha deui neng moal arek Kang ngerempek di wajang sepuh ari kitu mah kumaha neng abdi tetap engkang tetap alim lamun dirujuk ieu geuranya ieu kumaha deui atuh Kang meuni geus bosan ulah sombong nyai tong banyak teuing alesan ari akang terang nyai teh aya kahayang eta geuning apal akang abdi aya kahayang aduh hoyong naon wae nyai kongkorong abdi mah Kang tina emas sabaraha karat cincin eta tina emas sabaraha karat ih eta gelang rantai aya Akang atuh sagede ban mobil mah geun lah ku akang dipangmeulikeun yeuh Kang saleres nama teu penting keur abdi mah eta mah anu penting makanya ahang Kang saur bunga atuh ka urang dina hata urang Kang bunga akang nyaa cing kumaha tuh Kang ieu geura neng ye kupikeun akang sumpah deui nyai sumpah deui wae Akang moal beunang dipangaruhan
Kangnya dangukeun Kang kieu Kang. Sok kumaha cek eneng ieu. Ulah Bandung Kang kitu sote abdi mah ukur ngawara. Oh atuh Dapona bisa engkang teh tetep nu abdi bunga agama asal ulah engkang kumaha ka abdi adi ka abdi berat sabelah abdi pasrah engkang pasrah Muna engkang ngaruju deui. Ayeuna mah sing percaya we ka Akang. Nanging kieu atuhna Kang, Sok kumaha hoyong eneng teh. Cobi upami engkang leres cinta, leres. mika nyaah, Bade. mika dedeh ka abdi. Sami bade. Da ieu Kang, da abdi ge saleres nama sami ieu teh. Dateng cilekna kumaha kersanyai dirujuk. Kang rumatunya ulah seueur saurnya Kang. Omat pisan Kang ieu mah. Mohon mohon.